Jawara Carpon S.A. Hikmat dibantun tina kumpulan carpon Aing Jago karangan S.A. Hikmat penerbit Mandalawangi Bandung 1867 dipidangkeun ku sim kuring Pun Nazarudin Azhar. Eukeur mah adat jeung karesep teu parok jeung batur katurug-turug kasartaan ku raja kaya warisan ti kolotna teh tamplok kabeh ka manehna kawan tu taya lanceuk taya adi nunggal manehna mah sawah upluk aplak satungtung deuleu tanah daratan kebon kalapa lega mayakpak balong di mana mendi jaba gedong-gedong sewaanana saligrong namah pakayana nu taya bilanganana geus adatna jalma mun keur diurug kudunya didoja ku harta diwawai ku raja kaya kurang-kurangna jejehan atah warah mah matak leupas kadali hirup teh ngajurung mangprung mawa sasar pangaruhna dunya barana tanpa wiwaha matak ngarangsang nafsu hareudang bayeungyang paribasa hayang kasorang nu lenjang nu geulis luis ubar tiris nu montok denok keur batur monok nu campranik kapimilik sakumna awewe nu aya rupaan mah moal kari harta tahta wanita teh langkapi pisahan ceruk cerek kawin kaditu kadieu diunggal kota aya randana diunggal lembur aya urutna diunggal desa aya sesana tara seubeuh ngeukepan weuteung panasaran parawan teu katawan teu halangan mun hayang ka awewe deungeun tangtu beunangna pangaruh harta dunya barana mah sagala bisa laksana ceuk babasan teh mah mahkota oge bisa dibeuli disebut badewang dugal soteh lain sok ka awewe wungkul lain kitu sakitu mah kakara disebut palacuran mun hayang menang gelar leuwih ti kitu kudu bisa nyumponan kalanganan sejen teu sari dina dunya manehna mah lamun rea awewe taya bahan parangsang nu manaskeun awakna ngagedurkeun nafsu kalalakianana bir konyak brandy kabeh inuman keras mabok teu kitu-kitu acan mah jadi bikang we pamabokan teu ginding lamun nginum teu mabok teh ditambah keur nyumponan gelarna teh ku kaisengan ceuk manehna mah main domino ceken sintir bakarat tumpangan tarohan jeung sabangsana lengkep we jadi jelema badewang bedang sugal dugal teh tunggul dirarud jatang dirumpak nya kitu pisan manehna 4 tahun boga gelar P3 palacur pamabok pamaen nincak ka 5 tahunna ledis koredas hartana nu jadi modal angkeuhan awakna da ngocor taya kendatna lir cai balungan ngagolontor dina curug harita manehna teh keur ngahuleng nyawang lalakon hirupna jeung mikiran pangajak nafsuna nu keur ngagugudag teu beunang ku lemes ku kasar kudu beunang ku aing ulah disebut sesabuangan lamun dina jero saminggu teu bisa digalai ku aing kitu ceuk hatena manehna diuk dina kursi yang hareupan gelas citeh bari lampu tempel semprongna kari sapotong nangko dina paku galar meus-meus keletip sinarna ngaletikan ketebak angin nu moncor tina salah-salah bilik carang di jero kamarna aya kursi sasetel ku leuheu bangku kain nu reyod kasurna lepet di amparan spray nu geus bulanan teu ngamecai di juru lomari pakaian nu kacana geus sarengat dina bilik kana bilik kanteng tambang ting sarampai calana pangsi jeung kampret tukangeun bangku reyem-reyem ka tembong meja leutik sukuna nu hiji diganjal ku bata di luhurna aya poci seng 2 lumur piring jeung senok pasolengkra meja paranti daharna dina lalangit unggal juru rambai ramat lancah nu geus hideung ku harangasu manehna ngarenghap narik napas huntuna ti kakareket peureupna ngagedor-gedor meja panon buringa seret ka juru ret ka luhur prok amprok teteupna jeung beungeut sorangan dina kaca lomari panasaran jung nangtung ceuk lampu tempel teh dipindahkeun kana meja
Ayeuna mah beki sidik beungeutna dina kaca lomari. Manehna melong mani anteb, tuluy beungeutna diusap-usap, geus kariwed, pinuh ku tapak-tapak jeung gurat-gurat hirup tanpa padika, hirup ngalajur nafsu. Les beungeutna dina kaca teh leungit, bray gambar-gambar pating suliwer, nembongkeun adegan-adegan kajadian-kajadian jeung beungeut jalma, kabeh kalangkang lalakon hirup manehna. Siga film nu keur diputer, breh bagian-bagian hirup keur subur makmur. Indung bapana make pakaian haji, dariuk dina amparan Alketip Smirna. Keur diriung-riung ku baraya-baraya jeung tatangga, ditanggap dongeng pangalaman-pangalaman di Mekah. Di juru manehna sila, jajaka umur 17 tahun. Les gambar eta bray ganti ku kuburan nu pinuh ku jelema-jelema nu nganterkeun mayit bapana. Katembong manehna keur ceurik inghak-inghakan bari patangkep-tangkep jeung indungna. Leungit kuburan pecenghul gambar manehna keur diriung-riung ku gelung. Pake HD rupa kasep umur ngora keur meujeuhna buta tulang buta daging. Pesak pinuh ku duit keur beunghar teh kasep taya tandingna. Geus kitu mah gambar teh hese dituturkeunana. Dengan sakilat-sakilat nembonganana. Silih ganti aya botol bir, aya awewe reuneuh keur inghak-inghakan, aya hayam jago potong beheung nang ulapes, panganten, duit awur-awuran, nu garelut marebutkeun awewe. Pabeulit, pasolengkrah gambar-gambar teh, kawas hatena jeung pikiranana harita nu keur ngagolak jeung pabaliut. Bray gambar teh eces deui. Dina kuburan nu bareto keneh tapingan aya 5 jalma. Teu aya saurang oge nu ceurik. Manehna sorangan nangtung sisi liang kubur, teu sakara-kara. Ngan sidakep bari kunyem-kunyem bibirna, beungeutna teu nembongkeun paroman sedih atawa kaduhung. Padahal indungna nu dikurebkeun teh. Les gambarna leungit rada lila, kaca poek maleukmeuk. Manehna masih keneh uleng neuteub cara nu keur lalajo bioskop nyaan. Teu sabar ngadaguan film nu ngadak-ngadak pegat, hayang buru-buru main deui. Bray eces leuwih ti nu geus-geus. Manehna keur digiring bari leungeunna dibangkol. Ti kajauhan katembong ngajungkiring adegan, pantona hideung, kawas hatena harita nu hideung maleukmeuk. Kacipta deui ku manehna. Manehna dihukum 20 tahun sanggeus maehan jelema. Geus. Ceuk manehna bari ngarangsang buukna. Juri griwan jeung seunan aing, teu sieun aing mah, moal taluk aing. Setan jeung malaikat keur galungan dina batina. Jep jempe, lang deui manehna ngalamun, breh lalakon hirupna nu pangakhirna nembongan deui. Keur dina beus harita teh, geus diniatan manehna rek nyeuseuf diri, ngabersihan batin, rek nyumput di kota P, tempat nu teu nyahoeun kana riwayat hirup manehna. Geus buleud tekadna, rek ngaduruk lambaran hirupna nu hideung jeung kotor. Tapi ayeuna, bubuhan manusia ngan bisa nyieun rencana, dan nasib mah geuning aya nu ngatur, aya nu leuwih kawasa batan manusia. Padahal teu pira mimitina mah. Basa manehna turun tina beus teh tuluy karalang kuriling eueuh nu dimaksud. Kabeneran harita teh poe pasar. Jelema-jelema pagiling gisik. Pasar keur meujeuhna rame. Capek ngider di jero pasar breh katembong panto pasar beulah kidul. Manehna kaluar mapai-mapai jalan, teu puguh nu dijugjug. Beras kahiji imah dina jajaran toko-toko. Jalma-jalma ngagarimbung siga aya nu keur dilalajoan. Manehna panasaran, tuluy ngadeuketan, breh teh nu keur narotok bola, nu dilalajoan ku jelema-jelema nu larsepeun jeung nu kudu tarumpangan. Ras manehna inget ka taun-taun nu geus kaliwat, kacipta manehna sorangan keur notok bola da karesepna. Panasaran hayang beki sidik, manehna sasalendep beki deukeut bari panonna teu leupas tina meja bola. Ana gombrang teh sada piring peupeus. Gurubug jalma bari ngagorowok, "Haram jadah bangsat!" Manehna ngarenyag. Kakara kanyahoan aya jalma jangkung gede, pakeanana pangsi hideung,
Keur nguprak-nguprak calanana nu kabanjur ku mie. Dihana patulaya piring nu geus peupeus jeung mie. Tayohna teu dihaja ku manehna kadupak. Maaf bae Kak, teu dihaja. Ceuk manehna rengkuh. Bangun sia. Teu kadal aing ku dia. Nu lalajo jeung nu keur narotok bola kabeh malencrong. Tuluy ngagimbung eta dua jelema. Henteu. Jawab manehna tangtram ayem. Bari mencerong tanggah ka jalma nu jangkung gede, teu aya sari-sari sieun. Teu nyaho dia ka aing. Ceuk eta jalma. Si horeng eta teh si Maja, tukang pukul, jagoan, jawara, nu ngaraja di daerah pasar eta mah. Sarkah kitu ngaran manehna. Nang tremkeun hatena, nahan nafsuna nu geus mimiti naik ka luhur. Mun bareto aya nu wani kitu ka aing, ceuk hatena. Tapi ku manehna buru-buru pikiran nu teu puguh teh digibrigkeun. Piraku kakara 3 poe kaluar ti pangbuangan, geus kudu ditangkep deui gerentesna. Manehna malik salse, karepna mah rek ninggalkeun nu keur ambek. Tapi kakara ge tilu lengkah, ceg teh leungeun badag heuras di gelang bahar ngajamret tak-tak kencana. Bubuhan geus tabah dina dunya silat nepi ka bubuk leutikna, manehna teu reuwas. Salse we ngagilirkeun awakna. Bareng jeung suku kencana ditarik ka tukang milu ngagilir. Eueuh nu nangenan usikna teh. Siku kencana rapat kana kelek. 3 ramo kencana nu bisa ngarasakeun usikna musuh, ukur antal saeutik kana pigelang leungeun musuhna nu ngerewek tak-takna. Dina kuda-kuda kieu berat badana disimpen dina suku kencana. Leungeun katuhu ngaplek leuleus, padahal tidinya mamatihna nu baris datang teh. Ayeuna prok manehna adu hareupan. Antara nangan ukur kira-kira 1 meter. Awas pisan kana beungeut jalma-jalma nu totol-totol garicu. Kumisna baplang, godegna cepat, panon bolotot kawas norek ngerekep. Tapi jalma nu sakitu jangkung gedena teh ku manehna diteuteub bari tangga bangun ayam pisan. Tuda geus ka ukur ku rasana sarta kabade ku manehna piusikeun musuh dina tangtungan kitu mah. Nu lalajo sakitu reana taya nu nyangka. Piraku jalma kuru bangun kurang dahar, beungeut sepa panon celong kawas kurang sare, rek wani ngalawan si Maja nu kakoncara talangesna jeung luhur elmu pencana. Maranehanana teu nyarahoeun. Yen waktu Sarkah ngagilirkeun awakna teh saenyana mah geus dipaling kabeh kuda-kuda si Maja. Karasa berat tanaga musuhna kumpul dina leungeunna nu masih pageuh ngeukeubek tak-tak bajuna. Paling geus sia neungeul ka kenca atawa ngajebang tak-tak aing, ceuk pikirna. Bener weh, kakarage nu lalajo nenjok ngalayangna peureup kenca si Maja, nah da meni sakilat usikna Sarkah teh. Leungeun kenca ngagiwarkeun leungeun musuh kana tak-takna, sret lesot. Leungeun katuhuna nangkis leungeun musuh nu datang bari sup ngasupkeun suku kencana kana jero kuda-kuda musuh. Awakna ngerengkog saeutik, da meni kawas per leungeun duanana. Bleg, jeblag bojong herang asup kana dada si Maja. Kurudug, borobot, kubrag. Bangku ringsak kabawa kuragragna awak nu beratna meh 80 kilo. Si Maja nyangkere di juru di kurumun ku nu lalajo, sajongjongan majempling. Teu lila jalma-jalma ribut, teu disangka atuh da awak sakitu gedena bisa ngoleang kawas kalakai katabak angin. Tapi lain ge disebut jawara atuh. Lamun kakara sageprak si Maja kudu taluk, korejat manehna hudang deui. Beungeutna beureum panon buringas, huntuna kakerot. Nu lalajo nyingrai pakalangan beki lega. Sarkah tetep ayem, nangtungna teu siga-siga nu unggul. Nganu telik bisa nangenan. Yen dina lebah juru bibirna aya imut sinis bangun nu nyengserikeun. Si jago ngagorowok, "Halik ulah dihalangan. Dipodaran dia ku aing." Napasna ngahegak bakat ku nafsu. Sarkah masih tetap ngajanteng. Salse ngadagoan ketakna musuh. Teu pasang kuda-kuda ieu, ceuk nu teu ngarti kitu ge. Padahal nangtung kitu teh manehna mah ngagunakeun ulin timbangan. Nangtung biasa tapi berat badana dibagi rata dina sakujur awakna. Kareret ku panonan nu seukeut, digigireun musuhna aya 4 jalma di pangsi hideung. 2 di belah kenca, 2 di katuhu. Katenjo leungeun-leungeun katuhuna disesepkeun kana samping nu meulit dina cangkengna. Baladna, ceuk pikirna geus kajudi, sakolepat ka tembong perah bedog jeung gagang siku-siku. "Awas halik!"
Si Maja sekali dia ngagorowok. Bari ngomong gitu teh leungeun katuhuna digerakkeun. Ngan sakolepat teu kanyahoan ti manaholna. Kurila peso balati geus dicekel. Congona nu seukeut ditojoskeun kana lebah beheung Sarkah. Peso balati diputer-puter nyingsieunan pikorbaneunana. Dina kaayaan kitu Sarkah masih tetap ayem. Ngan panona kaciri leuwih muncereng. Sagala pikiranana dipuseurkeun kana gerak usik musuhna. Beki deukeut nu deuk ngarah pati. Corelat congo peso dina leungeun badag nyamber beheungna. Nu lalajo peureum malah anu ngacerit bakat ku paur. Dina waktu sakicep Sarkah ngagilekeun sirahna bari mawa awakna nyangigir. Peso ngaliwat meh ngagaris kana beheungna. Leungeun kenca Sarkah geus nanggeuy si ku musuh. Leungeun katuhuna dipake nungkup leungeun nu keur nyekel peso. Anteng manehna nunggu usikna musuh. Waktu jalma-jalma bareunta deui jeung pulih pangacianana nu katembong teh adegan eta. Si Maja beki nafsu. Saumur dumelah jadi jago kakara harita newak jelema teu keuna. Amarah jeung wiwirang pagalo dina hatena. Hieu! Ceuk manehna bari nyentok leungeunna. Bareng jeung usikna siku si Maja kadenge sorak krek jeung ngagorowok. Aduh. Aduh. Dina waktu sasakon Sarkah geus bisa ngasupkeun 3 rupa jurus disakalikeun. Keur waktu leungeun si Maja ditarik, sikuna ditanggeuy ku gerakan cikalong. Bari leungeun katuhuna nyentok leungeun musuhna nu nyekel peso balati. Ku ulin Cimande bret dipaut pesona mani babari nakar. Bari disusul ku tajong sera nu keuna kana mamatihna si Maja. Nu lalajo colohok bari narik napas. Teu percaya si Maja nu kasohor jago penca ngarumpuyuk teu bisa usik deui dina waktungan ukur sababaraha menit. Si jago teh pacundang da potong sikuna. Jelema-jelema pada hareraneun campur sieun. Nenyo Sarkah nimbang-nimbang peso balati nu meunang ngarebut. Siga dianggap sepi we nu araya di dinya mah. Kapalang cek hatena. Bisi hayang nyarahoan ka aing. Cek peso teh dicekel perahna. Luak liuk breh nenyo bilik papan tukangeun sirah si Maja nu masih keneh ngagoler. Eta mah maningan sajorelat. Pelewer peso balati na ngalayang. Celeb nancep ngageter dina bilik papan. Ngan ukur 15 senti antarana tina sirah si Maja. Geus kitu Sarkah salse malik bari dipencerong ku ratusan panon. Tuluy leumpang ke tempat tukang cukur nu aya di dinya. Siga nu ngademonstrasikeun wawanen, manehna ngomong tarik. Pokna, "Cukur, Kak." Gek diuk, tuluy ngalenggak dina kursi menta dicukur janggotna. Tukang cukur rampang reumpeng bakat kasima, ngadeg-deg leungeunna nyakal gunting cukur. Nu lalajo gogodeg, curug-cerek nenjo wawanen jeung katenangan Sarkah nu taya babandinganana. Sabot dicukur manehna siga peureum, padahal sagala bayangan gerak-gerik rungkang-ringkang satukangeun manehna awas katembong tina kaca. Tilu poe ti harita, manehna geus diangkat jadi pamingpin, gegedug raja na dunya kajahatan ngaganti si Maja. Nasib manehna kudu jadi jalma jahat. Cita-cita angen-angenna hayang ngabersihan diri teh ngan sambat ngalamun dina jero beus. Rikip manehna mah jadi gegedug tukang calo, tukang copet, tukang main jeung sabangsana teh. Temu badir sakola 20 tahun di penjara teh. Sagulung sagalang jeung bajingan-bajingan gerot. Babari keur manehna mah jadi pamingpin nu kararitu teh. Atuh da cumpon syarat-syaratna. Mun baheula jalma sieun gimir ku duitna, ayeuna mah gigis miris teh ku polototna jeung tampilingna. Kudu wani nyang hareupan jalma kumaha wae oge. Moal jajerih lamun kudu adu hareupan jeung pakarang naon bae. Pedog, balati, badi-badi, sekin, siku-siku jeung ruyung, tai ceulik keur manehna mah. Atuh da samemeh dibuang oge sagala kaulinan penca mah diulik. Seperti Cimande, Cikalong, Sera, Timbangan, Sah Bandar, Sabeni, kabeh di guruan dedengkot-dedengkotna. Tara manggil guru kadua, bubuhan harita mah ceuy aku duit. Malah bejana mah, jenat nagan obing oge inohong ulin Cikalong, tamplok elmuna ka manehna mah. Keur markasna dipilih rumah meja bola. Di dieu manehna ngatur tugas jeung narima setoran-setoran ti anak buahna. Rikip nyimbutan pagaweanana teh.
Da nyaho atuh. Yen manehna masih diincar-incar ku serse. Sapopoe ukur di calana batik, kampret bodas jeung kerepus bulu beureum. Tara ieu make pangsi, sok komo make pakarang mah. Moal aya nu nyangka jelema kuru leutik kitu jadi jawara. Geus 3 bulan manehna aya dipe, gawena notok bola make tarohan. Mun teu kitu diuk dina bangku tukang cukur, bari nyarangkeun nu lalar liwat ka pasar. Nu dibakukeun mah dina poe pasar, Salasa jeung Jumaah. Ti isuk nepi ka pukul 11 teh, ngalange we megat awewe. Da sirikna teu unggal awewe nu rada aya rupaan mah ditaranjangan ku sorot panonna. Atuh da geus sakitu kalilaanana teu mangi awewe. Harita teh poe pasar Jumaah. Cara sasari manehna diuk dina bangku. Ti kajauhan rentang-rentang katenjo awewe nungtun budak kira-kira umur 4 tahun. Ditiung ku kudung pula sejongora. Meneran lebah manehna awewe teh ngareret. Reg ngaraneg semunu reuwas. Ari nyeh teh seuri. Katembong kempot dina pipina. Mani sigaliang unur-unur dina pasir lemes. Da mani urui manehna. Sigana mun dicomot teh karasa ngageregalna. Ditambah karang dina gado, titik hideung dina kulit koneng enai, mani nambah manis jeung mawasari. Umurna ditaksir moal leuwih ti 20 tahun. Sanajan ngagedur nafsu kalalakianana, manehna bisa keneh mengkek. Cek pikirna, kasalahan meureun, disangka nu sejen. Tapi hatena teu waleh ngageremet. Geus 3 poe pasar noron awewe teh ngajak seuri ka manehna unggal ngaliwat. Ti harita beungeut awewe teh teu lesot-lesot tina ingetanana. Peureum kadeuleu beuntak karasa, bogoheun ka aing kawasna, ceuk hatena. Nafsuna asa kasudut deui. Unggal peuting sarkah teu bisa sare balas ngalamun, neangan akal sangkan beunang. Kamari si Ajo anak buahna ngalaporkeun, yen eta awewe teh boga keneh salaki. Malah budak nusok dibabawa oge anakna. Cicingna teh di bapana Haji Soleh, kakara 2 bulan pindah ti kota. Imahna di Curug Sawer, bari dipertelakeun lebah-lebahna. Peuting eta malam Jumaah bada magrib, manehna keur ngalaman kagoncangan batin. Geus teu bisa diperuhkeun deui nafsuna teh, angot basa ngadenge yen eta awewe boga salaki keneh mah. Beki ngagedur we jeung nyaksara kana sakujur awakna nafsu birahina teh. Dina batina sabil. Manehna peuting ieu kudu nyokot kapastian. Tarohanana nyawana. Moal dibikeun deui awakna asup ka jero panjara. Teu beunang rek dipaehan, mun beunang aing meureun nu paeh. Teu panasaran ceuk hatena. Geus kasawang ku manehna pibahayaeunana. Di daerah eta mah jelemana pengku kana adat jeung kuat kana agamana. Wani ngaheureuyan komo wani ngagadabah pamajikan batur mah nyawa tarohanana teh. Leng manehna ngahulang, kawas nu keur main domino make tarohan totomplokan. Manehna nyekel kartu kacamata ngalawan musuh nu boga balak genep. Kagok edan. Hirup sakali, pae sakali. Gap kana gelas citeh. Rek diinum kosong, peleuwer dibalangkeun, pro peupeus ninggang galar. Kojengkang leumpang ka lebah bangku. Kop nyokot bungkusan nu beunang ngahajak meuli tadi beurang. Berewek dibuka, ditangtang ditengteng dibolak-balik bari diusapan tuluy dikocok-kocok. Nyeh seuri. Ieu nu mawa sager mah. Ieu nu disebut hirup. Gep digegel tutupna. Burial budah bir nyebrot kana beungeutna. Leguk-leguk diinum ditotor tina botolna. Sakali notor teh membeak setengah botol. Napasna ditarik. Ser awakna mimiti haneut, sang hawa bir naik kana uteukna, mani asa hampang rarasaanana. Sunggutna kekecerok bangun amis, leak bibirna nu pinuh ku budah bir teh, disusut ku tonggong leungeunna. Leguk-leguk deui ngahanca sesana dina botol. Ngan 3 kali notor geus kosong manten. Sajongjongan teh beak 2 botol, awakna karasa seger, asa jadi ngorak deui, nafsu kalalakianana makin ngagedur. Pelenyeh seuri. Tidinya gap kana pakaian jawara, rap dipake pangsi hideung, barang bang semplak meulit dina sirahna.
raketek samping dibelitkeun kana cangkengna. Dihandapeun kasur lepet ku siwal nyokot bedog panjang buatan Cibatu. Nu dijieunna tina wajah urut per kareta api. Sep dibebaskeun kana sela-sela belitan samping. Sarelek dipesat bedogna, tuluy diulinkeun, dipuih-puih kawas kolecer, bari ngeunteung hareupeun lomari pakeanana. Bisa keneh. Gerah hurup aing ku 10-an. Moal lumpat. Dibabad ku aing kabege. Ceuk manehna ngomong sorangan. Ngilikan erlojina kakara pukul 7. Mejeuna init ceuk hatena. Nepi ka ditu pukul 8 lamun make jalan gede. Mun robos ka sawah meuntas walungan 7:30 ge nepi. Geus tarapti saged ret deui sarkah kana kaca lomari. Gelang bahar di nepi geulangna dibebener. Ali batuna segede-gede kaleci meh dina unggar ramo digilir-gilir. Cetrek muka panto brai dibuka. Gelebug dipapag ku angin gede. Oho manehna batuk. Dadana karasanya nyautan. Manehna salungkar salingker meuru katungtung lembur. Nyorang susukan tuluy mapai-mapai galengan. Awakna nu tadi haneut perbawa bir teh teu bisa nahan kana kakuatan alam. Cegoh-cegoh manehna batuk. Haram jadah angin. Ceuk manehna bari ngudar samping tina cangkengna tuluy diharudumkeun. Ret kaluhur. Langit hideung ditaretes ku bentang-bentang. Tingkar tip siga taplak meja bola pinuh ku bola-bola keur main karambol. Sanggeus meuntas walungan. Serog sarkah napi ka sisi lembur curug sawer. Sora cihcir sit uncuing jeung hawar-hawar kokok beluk siga mere tangara ka urang lembur eta yen baris datang bahaya karaman. Jol ka lembur ayeuna manehna lalaunan leumpangna. Panon ceuli kabeh anggahota awakna dipasang, caringcing, taki-taki ngajaga sagala kemungkinan. Geredeg aya nu ngalepat motong jalan manehna, gep. Hidang leungeun katuhuna nyasar perah bedog. Deregdeg corelat meh nu buruk sukuna. Kus, anjing geuning, ceuk manehna lalaunan. Teu lila sora babaung anjing kadenge beh jauh. Sajongjongan manehna cicing bari ngawas-ngawas Imah Haji Soleh. Itu sigana. Dadi buruanana eta karambutan 2 ceuk si Ajo tadi beurang oge. Porosot samping nanu diharudumkeun tadi porosotkeun. Raketek dibelitkeun deui kana cangkengna, tuluy ngeteyep leumpangna. Beki deukeut ka imah nu rek disatronan. Kari kira-kira 20 meter deui. Reg manehna ngarandeg. Kadenge sora awewe keur ngaji. Halimpu hihiliwiran kabawa angin peuting. Lengkahna teu daek maju. Bulu pundukna ting sariak teu puguh-puguh. Hatena mangmang. Tuluikeun kitu. Nanya manehna kasorangan. Curig. Make sieun kudu ngaji. Aing mah jelema hirup keneh. Renghap manehna narik napas bangun ngumpulkeun tanaga. Tuluy ngadeuketan eta imah. Beki deukeut beki mencrang sora nu ngaji teh. Ku manehna kacipta beungeut nu boga eta sora. Kempot-kempotna, karangna jeung imutna nu tembus kana hulu angen. Leumpangna ayem teu maneg mayong. Nepi ka golodog, celekna teh lalaunan, bari ngomong. Sorana rada ngeleper. Punten. Gomrang sora kaleng rag-rag ka wadug sukuna. Meh wae ti jengkang bakat kureuwas lamun teu gawat muntang kana tihang tepas mah. Saha di luar? Cek sora awewe nu kagareuwahkeun ngajina. Manehna masih kene muntang kana tihang. Aneh make ratug hatena. Sieun piraku jalma pantar manehna make sieun ku sora awewe. Manehna ngajengjen keneh dina golodog. Brai panto muka. Mimiti lol leungeun nu nyekel lampu diacungkeun. Manehna buru-buru nyalingker kana tihang. Lampu beki deukeut, tapi beungeut nu nyekel lampu mah can tembong, da kahalangan ku pipinding lampu. Geus deukeut ka manehna, lampu teh cung diacungkeun. Saha? Ceuk eta awewe. Manehna ngadedempes. Awewe hareupeunana ngan ukur 2 deupa deui antarana. Mun dirawel ge keuna. Breh ayeuna mah beungeutna kacaangan. Tembong halisna nu ngajeler paeh, kulit bersih, karangna siga beki ratug we hatena. Tuurna nyorojod. Aya mamang. Ceuk eta awewe sanggeus sidik saha-sahana. Mangga calik. Bari imut tuluy gura-giru ka jero.
Sok neundeun heula lampu dina meja tepas tuluy gegeroan. "Abah, aya tamu." Cat Sarkah unggah ka tepas, hatena tagiwur. Gek lalaunan diuk dina kursi. Jul-jul pertanyaan dina otakna. Manehna ngahuleng asa teu ngarti. Bibirna kunyam-kunyam pokna. "Emang, emang." Nah bat nyebut emang. Nu di jero rada lila kaluarna. Keur kitu hol tina panto sirah budak. "Antosan ge?" Cenah lap deui ka jero. Jol we datang curigana. Bubuhan geus biasa hirupna dina dunya curiga jeung dicurigakeun, nipu jeung ditipu, bohong jeung dibohongan. Ana manggih kajadian nu beda jeung kabiasaanana timbul we curigana. Nafsu jawarana ngagedur deui, rek ngalejokeun sia ka aing, ceuk pikirna. Siga mesin otomatis leungeun katuhuna nyasar perah bedogna, tuluy digilirkeun ka hareup. Manehna taki-taki, panonna puringhas. Salakina kitu nu dibejaan teh, garentesna. Teu lila kadenge aya nu batuk jeung tingkah rendang nu nyarita. Hol sirah di kopeha bodas. Haji Soleh kaluar dituturkeun ku si awewe tea. Budina marah mai, paroman bersih. Halisna geus pinuh ku huwis, leumpangna geus rada bongkok. Sarkah mencerong siga nu kasima. Song leungeun Ki Haji diasongkeun ka manehna bari seuri. Sajongjongan manehna masih kene ngajengjen. Teu karasaeun leungeunna nu katuhu masih kene nyekel pageuh perah bedog. Tapi teu lila leungeunna diasongkeun. Mani pageuh dikekeuweuk ku pribumi Bangunusono, bari gek diuk pokna. "Alhamdulillah, alhamdulillah." Cenah si awewe gek diuk milu ngariung. "Masya Allah, paingan cek ieu si Enok." Ki Haji muka carita bari gogodeg jeung kekecerek. Sarkah masih tetep ngabetem, woleh teu ngarti maksudna omongan Ki Haji. "Puguh ieu si Enok, ari datang ti pasar sok alewoh. Nyaritakeun penak cenah unggal poe pasar jeung Adi. Bener teu nyalahan, sarimbag pisan." Bari neuteub mani leleb. Si Enok anak kakak nu bungsu. Kakara 5 bulan ditinggalkeun maot ku salakina. Kagegeringan. Plong hate Sarkah ngemplong, geuning rana cenah. Nyai harapanana datang deui, meureun aing teh sarupa jeung salakina, ceuk pikirna. Kakara ge anggeus sajatnatus, geletuk ditinggalkeun deui maot ku pamanna. Adik kakak pet ku hinis. Atuh katurug katutu, mangkaning sasatna geus jadi bapa teges, da dikukuti orok keneh ku pamanna teh. Nya dibawa ku kakak pindah ka dieu, itung-itung baberah, ulah nguluwut teuing da ngora keneh. Haji Soleh jab cempe sajongjongan. Pencerongna anger bangun nu deudeuh jeung sono. Direret ku manehna nyeranda teh ngalimba, tapi buru-buru imut. Boah-boah rek dipulung minantu, ceuk hatena bunga. Sanggeus si Enok panggih jeung Adi unggal poe pasar bet jadi beda. Berak jeung gerah deui, tapi sok tuluy ceurik euriheun, kasuat-suat. Ki Haji ngarenghap heula samemeh nuluykeun caritana. "Tah, bapak kukutna teh tegesna adik kakak, rupana teh ceples kawas Adi. Teu dipikeun sasieur. Masya Allah, kawasana Allah. 2 jalma nepi ka bisa sarimbag kitu. Umurna kira-kira 45 tahun basa maotna teh. Kekek, ari Adi sabaraha umur teh? Kawasna saumur jeung jenatna adik kakak." Lekat teh hate Sarkah murengked. Leungit harapanana, teu sangka bet kadinya jigna. Sugan teh disaruakeun jeung salakina. "Abdi, sami panginten." Jawabna teu bisa kebat. Da asa aya nu melag dina ti korona. Awakna ngadak-ngadak karasa leuleus. "Nuhun, nuhun." "Nuhun ditepungkeun jeung Adi. Ari sanyana mah aya maksud naon peuting-peuting Adi ka dieu?" Sarkah bingung neangan pijawabeun. Da teu taki-taki ti tadina.
Tesangka baris kitu kajadianana, bari Arab epokna. Numawi Numawi wangsul ti Kadumerak nyimpang heula ka dieu bade ka itu si Satib. Oh, atuh itu kehalangan ku lima imah ti dieu. Permios we atuh bilih kawengian. Ceuk manehna bari jungnang tuh teu kuat lila-lila nyemah. Beungeutna beureum bakat ku era. Engal-engalan teuing atuh di kulem we di dieu. Sawios. Ceuk manehna bari ngojengkang rek kaluar. Nepi ka poho teu sasalaman-sasalaman acan ka pribumi. Kulem wae di dieu atuh. Ceuk Nyi Randa ngora bari imut. Manehna teu nembalan, rek turun pisan tina golodog, nok urag girumuru. Kada geubis bah, Mang. Ceuk Nyi Randa bari ngaleng manehna kawas ka aki-aki. Sing sering bae atuh sumping ka dieu. Abdi sok keung, emut ka Abah. Ngomongna kitu teh si Ganu ogo. Manehna malik tuluy mencerong beungeut eta awewe. Teu karasa deui kaluar tina sungutna. Insyaallah. Cenah, tuluy ini rurusuhan. Dina ceulina masih kene ngahiang sora manehna sorangan. Insyaallah. Geus sababaraha puluh tahun bawa manehna teu ngucapkeun jenengan Allah. Beki gancang leumpangna beki tarik sora kana ceulina. Insyaallah. Angin peuting ngahiliwir ngusapan beungeutna. Niupan dadana nu tadi ngagedur. Aneh. Ayeuna mah karasana angin nu ngagelebug teh tiis nyecep kana sakujur awakna. Leumpangna beki gancang. Suara manehna nu tadi masih nempel dina ceulina. Ayeuna ditambah dina hatena kawas aya nu harewos. Maneh mah sarua jeung bapana. Mimitina mah laun beki lila beki tarik. Reg manehna eureun. Di hareupeunana ngageledag walungan nu kudu disorang. Napasna mani ngahegak, awakna leuleus. Manehna ngajanteng sisi walungan nu caina kiruh. Sorana munggah ngaguru. Ku manehna dipencerong, cika-cika ting kolebat ka hilir ka girang. Ras ka indung bapana nu geus taya di kieuna. Ras kana hirupna nu taya kadali, taya padika, taya sinar harapan. Teu karasa deui. Pipina baseuh. Cipanona murubut kawas walungan bedah ku banjir. Sababaraha puluh tahun bawa manehna teu ngarasa ceurik. Ayeuna manehna ngaguk-guk cara budak. Sabil dina hatena. Setan jeung malaikat keur galungan deui dina batina. Peuting beki poek, suara walungan beki ngaguruh. Ku manehna dipencerong, napasna ngahegak. Serepet bedogna ditarik. Bret udar tina beulitan sampingna. Suara walungan beki ngaguruh kadengena. Teu lila, paralak, kecebur, lep. Suara walungan ngaguruh deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceuk Sarkah bari narik napas panjang. Barang jeung keceburna bedog nu tuluy ngelelep nepi ka dasar walungan. Ditutup lamparan hirup Sarkah nu pinuh ku dosa.